Ustaz. Ira-ira kami layut. Ai teh Anis teh rakana Acep. Abdi rakana budak bodas. Abdi mah rakana budak bodas. Rakana budak bodas. Sarua para ye ngadilanjek teh keun bae lah. Nya hiji ti bahwa Allah mah adilnya. Astagfirullah. Ya Allah. Insyaallah. Engkau Akbar. Jika nama nu ieu ka bawa palid itu itu. Balina ka bawa palit. Mata naon namanya teh kolot baheula mah cenanya. Kolot baheula mah cenah lamun pan ketika budak ka alam dunia teh si balina teh kedah dikuburkeun cenah tong jauh teuing di imah. Naon margina karena si loka ngabe budak betah di imah. Pan ayeuna mah teu saeutik ketika budak ka alam dunia si balina teh sudah dipalitkeun matak budak teh teu betah ngador teu betah di imah. Ari abdi kira-kira dikubur apa dipalitkeun ya Ustaz? Cigina mah teu diadanan teh teh. Abdi, ya Allah. Atuh Ustaz punten pangadanankeun punten ge abdi ayeuna. Cigurang ya. Ya ngalikeun Gusti ya Allah adi lanjut. Punten asalin punten ya Allah mun sul adat pisan abdi ya Allah. Punten Ustaz punten. Kela. Oh mangga langkung. Langkung. Mangga. Itu punten aya kopina teh Ustaz. Danis. Tah. Danis. Tah. Teh mungkin wayahna lamun di mana prung Acep jeung nu dihanap ieu tanya jeung teh Meme wayahna mungkin pamotongan kain sweater atapi topi kedah dipoekeun teras goreng da ieu mah keke nyohoy. Siap. Ditipungannya, ditipungan. Terus Merah rangu mohon. tah gitu da ieu mah kana bab keke nyohoy. Alhamdulillah atunya. Ayo teh sambil di dinya. Abdi mah di Cirebon. Oh, Ngiring ke Caroge. alhamdulillah. Cirebon palihan mana teh? Abdi perbatasan Kuningan di Beber. Durajaya. Berarti caket ka Koma Masobarinya ka Cilimus. Lumayan, cuci wedus. Lumayan lah aya satengah jam panginten. Ke pami kadieu sindang heula pangarsa. Rupina mah bade disuguhan teh. Balai naon. Aduh. Jamlang aya teh nasi jamlang. Jamblang mah tuh kuda ka kota. Abdi makan perbatasan Kuningan kabupaten. Aya ge di abdi mah kulub hui. Kulub cau. Jadi aya hui mah Cilembu. Heeh, sami. Nya geus atuh ke dari suguhan. Satu yang enak. Ya ieu teh ngawagel teh si abdi teh bisi nuju Carurat Rairaka. Nah, atuh gitu. Untuk sok mah. Oh, aya sate bebernya ya di sana namanya teh. Kah? Sate beber. Sate beber mun aya di dieu. Deket. Enggak. Pak Ustad bos naik mana si Obos teh si Obos. Aya ge wahaji jidan bade. Naon teh? Aya ge pun raka. Oh, tak lah nanya. Teteh mah nyarios teh ciga dina jero keni ali. Alit. Ayo ge duduk. Cek. Adik. Ya Allah. Coba aja deh. Nah, kayak lah. Ampun. Teu aya duga kamana nuju jiaroh panginten saludna. Kita mah da unggal page jarah wae. Jarambah. Ketak jarambah. Ya. Nah, unggal dinten teh kukuringan we. Kukuringan mayunan-mayunan naon fan-fana tapi luar biasa sih ku kitu nama uka capek mun abdi mah ih. Ai mending untung ku Allah teu jadi jalmi tenar, lamun jadi jalmi tenar sih nama untuk malek ini tah. Makana ke neng Memeng kami kos janten sarang
eta budak budas kedah sabar pami nujuk angkat-angkatan tuturkeun weh ka mana we ge ya tuturkeun hawatos ya pangersa Hawatos Saran kunaon? pan utamina mah eta saha neng meme nikah ka ustad mah bener kedah ngabantun sabar saseueur-seueurna terus amparan husnudzon karena teu sakedik wabil khusus gogodana teh ti istri. Matak pami urang timuran mah entos we jeung titip nikah ka ustad mah lain moal beunghar teh ngan lila. Lain moal beunghar ngan lila. berkah lah